Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang deui sareng mangbar daramang sadayana. Mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat mangge alhamdulillah. Doa ti palawargi sadayana ngadoakeun supados mang sehat alhamdulillah. Doa dikabul ku Allah mang sehat atau mugi-mugi wae nu ngadangukeun ge sami pada sehatna mitra. Urang hiburan ku ngadangukeun acara dongeng carita nu nuju digarap ku mang teh apaan judulna teh Samaga di Campala karangan Kileksa. Mitra dangu hanca nu katuna waktu sedinten kamari teh upami telepat mah parantos dugi ka eta pengkhianat anu kudu dibasmi. Ceuk eta prajurit bari pepeta anona molotot bangun anu amek atuh mani ngahuleng ku wusoran teh geus rada lila kakara nyarita deui. Tah upami telepat mah dugi kadinya nya mitra kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Oh janten kitu nya hapunten aduh bilih simkuring langsung saur bahe carek rumaos kirang hormat. Taina mah sumangasing raos calik simkuring teh bade miwarangan nyanak leuteun. Ceuk kuwusoran rada leuleuy tapi hatena mah ngageremet keul. Ih heueuh yap kadieu kaula teh suguhan piraku kamenak teu mere cai-cai acan puguh kaula teh hanaang hayang nginum. Ceuk prajurit bari terus ngadayagdag kana kursi sikepna nemongkeun anu sombong jeung semu agul. Kuwusoran ngarasa heran nah ada prajurit Cempala mah teu aya anu kitu. Tapi teu loba pikir kuwusoran terus kaluar dadakuna mah rek nitah nyayagikeun susuguh. Tapi bukti nama luak liuk neangan ponggawa desa aya badamikeun. Untung aya nu nyampeurkeun saurang atuh geuwat dikupayan sanggeus deukeut di harewosan. Di mah kaula aya semah doaan ngaku nama prajurit Cempala tapi kalakuanana teu jiga prajurit esdu agul jeung bebeuyieun. Malah ucapan anak mataknya rokok kana hate. Tayo kompor badi abal kepung ieu imam terus tangkap kumarane omat ulah tapi kalolos mun ngalawan paehan sekalian tumang kitu cek kuwusoran lantaran teu panuju kana omonganana jeung boga kayakinan yen lain prajurit Campala anu asli. Nah moal naon-naon juragan ku nggak diajak ngomong ngarasa cangcaya bisi kumaona meureun ulah salamba kaula dangu jawab eta dua prajurit teh palsu lain prajurit Cempala buah braja geni pati anu licik tur tajulig jeung harak. Hayo jalan ulah sieun lain prajurit asli eta mah lain baju tadi menang meuli jika nama lain eta mah masa kumaha kadijayaan. Mitra atuh dikitukeun mah teu ngomong deui ponggawa desa teh terus ngaleos rek neangan balad. Ari kuwusoran unggah deui ka imah maturan dua prajurit nu keur tingbah heuhai bari arudud. Kocapkeun di luareun imah prajurit anak buah Kalabiru mau ditempatkeun di desa soran menang laporan yen di imah kubu aya dua prajurit semah. Puguh we sararea kaget terus mapek balad
tekung sile lagis kumpul aya 10 dipingpin ku Kirudiat nyaeta prajurit petingan anu menang nyumpah teh. Ayo maju kabeh, ulah aya nu melecing, urang tangkap eta mangkeluk, urang storkeun ka Gusti Raja. Ayo, cek Kirudiat, atuh bring sarerea init ngajugjug ka imah Kuwu Soran. Barang geus tepi, teu kudu hese nitah. Sarerea hideng ngepung imah Kuwu Soran dikepung wakul buaya mangap taya lolongkrang pikeun ngaloloskeun diri. Ari Kirudiat nu jadi gagedugna nangtung diburuan ngabedega nolak cangkeng bari ngagilirkeun perah pedangna gero atuh ngagorowok nangtang perang ngajak ijen jeung Semah nuker ngabaheuhai. Hai jelema manyang munyung manusia anar-anar anu kumawani ngaku prajurit Cempala, hayo bijil sia yo kaulah gerayonan montong ngeunah-ngeunah di imah Kuwu sia kurang ajar. Kitu cek Kirudiat bari mencerong kalawang imah atuh puguh prajurit nu dua maning ngarenyag dua nana ngareret kaburuan beungeutna geuneuk lir beusi atah beureum huntu kekerot bakat ku amek. Ai saeta kumawani nang tangga aing, cek salah saurang bari ngepeulkeun pereupna. Nu saurang deui teu nemalan, tapi manehna ngagilirkeun perah pedang siaga pikeun ngajaga serangan musuh. Sedengkeun Kuwu Soran geus waspada. Mun manehna cicing di dinya bisi dijieun sandra kuduaan. Barang Semahna ngalieu kaburuan, manehna buru-buru ngojengkang ka pawon. Gak jeleng kalawang dapur terus ngahiji jeung para prajurit nu ngepung imahna. Semah nu dua kaget ngadengen nu lempang teh. Ari ret Kuwu Soran geus eueuh nyapuguh meni ngagebeg greuwas. Da jantungna ratu hatena rada lumenyap da dihenteu-henteu ge manehna teh prajurit anyar can boga luang jeung pangalaman. Aduh cilaka, kumaha lamun geus kieu ye si Kuwu kalah ini teh. Cek Semah ka baturna, pok dijawab tanes cenah montong sieun hayu urang radenana cenah moal sakumaha kadigyayaanana. Cek baturna teh kituna teh bari nangtung nyaan teu neungludeung teu aya kasieun, sabab percaya yen Braja Geni teh aya di pihak nu bener bakal loba nu ngabantu. Nenyo baturna cengkat nu saurang deui ge nuturkeun terus turun kaburuan. Ari breh imah geus dikepung sarta diburuan aya anu ngabedega nulak cangkeng. Dedeganana weweg bakarangna lengkep panona molotot nangtang lawan menta musuh. Kurang ajar, saha sia teh ha? Rek setor nyawa gaing. Cek eta prajurit bari mureleng ka Kirudiat nu geus siaga pikeun galungan ngalawan musuh. Geuning somong sia teh, boga naon nu jadi angkeuhan euy. Make jeung kumawani kitu patut sia hayo. Tona pakarang kokod katukangkeun ku aing rek ditalikung. Sabab sia kumawani asup ka ieu nagara. Teu karana aya idin. Cek Kirudiat bari morotot. Heab karasa panas ceulina asa disebit prajurit Braja Geni amek ngadenge kitu teh. Kurang asem sia. Abong bibir teu diwang ku abong letah tutulangan nyarita padu disalana dikira aing teh bangke. Make jeung marentah nyolorkeun leungeun pikeun ditalikung. Sontoloyo teh sia. Yap kade baju sia. Ari aya kawani mah aing moal mundur sasiku moal ngejat satunjang beas kajeun teuing pejah dada jeung dibatan kudu serah bongkokan ka sia. Cek prajurit Braja Geni bari nepak dada. Cakakak Kirudiat seuri. Malah mah mani lalengakan. Ger anak buahna seuri mani rame ting cakakak lalengakan deui. Nyapuguh hate prajurit asa direrab budal amarahna.
tetata pasini deui. Jeleng luncat Narajang ka Kirudiat. Tapi Kirudiat teu ngalawan. Ngan ukur ngagilekeun awakna, plus Panarajang teh akan angin kilek musuh malik bari Narajang deui. Bareng jeung kitu Rob opat prajurit Kalabiru maju. Langsung Narajang musuhna bukbek pada neungeul patarik-tarik. Yuk jauh jebet hebro karena mani nangal atuh gero. Prajurit beraja geni tengah gorowok bari ngudupung. Saur nu saurang deui maju maksudna marek nulungan baturna. Tapi Rob nu ngepung teh maju bukbek neungelan semah anu calutak teh. Atuh najan ngalawan sakuat tanaga oge ari kangaranan dikarepu kulobaan mah teu bisa minge atuh. Manehna mah neungeul sakali kakeunaan mah geus aya walasna kali. Tungtungna dua leungeun dipake ngahalangan beungeut bisi pada nampili. Tapi teu kituna nu neungeul mah bukbek kana punukat. Aya oge nu rajong bobokong ngajejek cangkeng. Nya akhirna dua semah deh teu mangga pulia. Da lain prajurit petingan atuh tibang prajurit biasa. Bari jeung teu kungsi dilatih heula. Ukur di bahanan pakarang we jeung kayakinan anu ngambang kene. Barang rek ditumak dihalangan ku Rudiat. Heis, ulah dimodalan euy. Urang setorkeun ka raja. Sok talian leungeunna terus giringkeun ka Liwung Manuk. Ceuk Rudiat kituna teh bari nyingraikeun anu ngagonyok. Da puguh kabeh-kabeh pada hayang nampiling. Kaligung euy kokoda euy, urang gusur ka Liwung Manuk euy. Cek salah saurang terus neangan tamang. Tekung silila geus manggih ret-ret dua tawanan teh di talian. Leungeunna dikatukangkeun geus teu bisa walakaya. Geus kitu pada nyundrungkeun sina leumpang bari disarentakan. Puguh we matak sedih. Tadi bisa sesentak ka kuwusoran. Ari ayeuna manehna nu jadi cocooan deungeun. Kapaksa nurut, leumpang bari dadalig degan. Sakapeung nalonyong disundrungkeun kuno di tukang. Barang agaleong kasisi dijejek kuno tigigir bro namru atuh ngahargung mata kuatir. Hahaha, gering prajurit cempala teh leuleus keuyeub euy. Ya, keuyeub abu sia. Moanya tentara kitu patut sia boboy mah tentara palsu. Kur bajuna we wungkul sia. Ya, menang meuli mah ieu. Mana ieu menang meuli di mana ieu? Cek salah saurang bari leumpang kalayan tenang. Alah, teu kudu heran euy, matak balagug oge geus puguh. Lain asli alias palsu. Cek Rudiat bangun bunga. Sabab geus hasil nangkep mata-mata musuh anu asup ka nagara Liwung Manuk. Dua tawanan terus digiringkeun. Teu kaop balangah saeutik pada najong pada nyundrungkeun. Sababaraha kali labuh tuurna geus barabak tarang bancunur kesangna ngucur. Salah saurang tinu duaan hatena ngentab banas asa dihina asa diteung-teunganan. Cik sing kira-kira tuh dewek sarua manusia ulah kena kerja ya kadewek teh nganggap satu atuh kitu pokna. Maksudna mah protes meureun dume asa disapirakeun. Tapi kumaha jawabanana? Ger sarerea seuri jekuk pada nonyokan. Malah aya anu ngajiwir ceulina sagala atuh. Dikitukeun beuki panas hatena ngageremet kanyeri teu dirasa. Tuluy leumpang gancang mani ngagedig miheulaan balad Kirudiat. Ger sarerea surak bari keprok nu leumpang pada ngawayeuhan. Barang tepi ka sisi walungan teu anta parah deui gajleng kalayang kujubar ragrag kawalungan lep ka jero cai teu nimul deui.
Atunya puguh Kirudiat jeung baturna kaget. Burber lalumpatan nyusul anu luncat. Udah kade nu saurang deui bisi kabur, udag. Cek Kirudiat bari lumpat. Atuh gep nu hiji deui mah pada nyakelan. Teu diantep kawas tadi. Nu sejen turun ka walungan. Udag duluncat lep aya anu teuleum neangan musuh. Tapi teu kapanggih. Puguh we sarerea teh ngarasahan heueul. Teu nyana bakal aya kajadian gitu. Terus teangan, lamun teu kapanggih bahaya. Terus cek Kirudiat bari rarat-reret ka sisi walungan. Tapi nu diteangan teu kapanggih, hantem pada neangan ka hilir disusul. Diteleuman ku sababaraha urang tapi oleh teu kapanggih. Kirudiat ngarasa hanyelu sabab tawanan kabur saurang. Aneh. Nah kamana wawalek teh euy? Dari dasar cai atau malidkeun maneh ka hilir gitu ya. Cek Kirudiat kacidahan heueulna. Sugan teh moal kitu anas diantep puguh. Mata ge ulah lalawora sia. Mitra, anak buah Kirudiat penasaran. Terus diteangan ka unggah tempat sedong ditempoan, liang didatangan, rungkun-rungkun disusud, dikotek tak apik pisan. Tapi tetep teu kapanggih. Tungtungna kapaksa ditinggalkeun. Berala lempang deui ngajugjug ka liwung manuk. Rek setor tawanan ka raja kalah hideung. Ari kewusoran kokulutus we harita teh pedah tawanan nu hiji deui kalah kabur. Teu kacatur lilana di jalan. Urang kocapkeun bae geus tepi. Baranggo kakaraton kuwu Bagus Ria jeung Mang Sarpan. Katut Kalabiru keur ngariung nyawalakeun rancana satuluyna supaya cita-cita buru-buru laksana. Siapa itu ditaliku woi? Kalah hideung nunjuk kanu kakara datang. Sarerea ngareret mapag nu datang ku paneuteuk. Tekung silila Kirudiat dibarengan ku kuwusoran ngadeuheus ka raja kalah hideung. Brek deku pok Kirudiat laporan. Nyangakeun ieu tawanan prajurit musuh anu katangkep. Lalakona kuwusoran anu terangeun. Gitu cek Kirudiat. Bagia zaman Rudiat euy. Maneh hiji prajurit anu sajia euy, anu bener-bener boga rasa tanggung jawab kana tugas. Syukur pisan tapi coba terangkeun ka ani ku ani kayu. Coba terangkeun ku ani ka kuwusoran. Saha ieu teh anu sabenerna naon sababna pangna ditewak. Kalah hideung nanya ka kuwusoran nu harita milu dumeheus. Kieu Gusti, lakona teh. Barabat kuwusoran cacaritan rangkeun ngeunaan dua prajurit nu datang ka imahna teh. Atuh puguh kalah hideung jeung Kalabiru meuni kekerot ngadenge kitu teh. Asa aya anu ngantegan kana paniatan, asa diganggu kateng termanana. Sakitu kateranganana teh Gusti. Kuwusoran mungkas omonganana. Kurang ajar. Anak gitu mah urang deh teu meunang cileureun atuh. Ngan aya untungna urang jadi nyaho. Kumaha kaayaan musuh nu saanyana teh ayeuna kaula masyarahkeun ka Padih. Prak rek dikumahakeun ieu tawanan teh. Rek dikerem pek. Rek dibaehan prak. Kaula mah kumaha Padih we. Ceuk kalah hideung bari ngareret ka Kalabiru. Non Gusti sumaha. Ieu tawanan bari direngsekeun nanging panuhun. Mugi keur sangabidian. Moal di dieu mariksana. Cek Kalabiru bari nyemah. Magarep we kumakarep silaing. Cik bae rek di mamana oge. Pokona masal beres. Bari jeung teu matak ngarugikeun kada-kada urang. Amit mungkur. Nada widi kaulanun. Yung. Bereskeun euy. Mitra
Geus kitu mah Kalabiru marentahkeun supaya tawanan dibawa ka hiji tempat anu suni rek dipariksa ku Kalabiru. Kek leungeun tawanan dicekel kuduaan terus dibawa ka tukangeun imah, dituturkeun ku sababaraha urang ponggawa karajaan. Saenggeus tepi kanu suni reg sarerea eureun. Tawanan ge ngaraneg sirahna ngeluk tungkul jajantung naratug. Hatena pating sareblak loba kasieun jeung kahariwang. Ari Kalabiru pok nanya, "Naon tujuanana si Lai ngolo-ngolo kewusoran, ha?" "Jawab." Tawanan henteu ngajawab. Anggar ngeluk tungkul bangun bingung ngajawabna. Tang tu hianat kabraja geni. Ari henteu sieun dipergasa ku Kalabiru. Akhirna ngahulang miraga meneng. Aing mere waktu 3 kali nanya. Mun tetep teu dijawab rasakeun akibatna. Coba jawab. Pertanyaan nu kadua. Di mana imah si Braja geni? Kalabiru nanya deui. Tapi anger teu dijawab. Hiji deui. Sabaraha ribu prajurit Nagri Cempala? Hayo jawab, lamun teu dijawab digantung sia. Mitra, tawanan mani ngadeg-deg beungeutna sepa. Jajantung naratug lelemutan geus kalabur, nangtung ge asa teu napak. Prajurit can asa latihan sarta can boga pengalaman. Ditanya kitu teh kacida bingungna, teu bisa nangtukeun pilihan. Aing rek milang tepi ka 5. Mun sia tetep teu ngajawab di podaran sia ku aing. Hiji, cek Kalabiru terus mencorong katawanan bari kekerot. 2, pokna deui sukuna ngalengkah ngadeuketan ka eta tawanan. Sukuna ngalengkah ngadeuketan terus milang deui. 3, 4, pokna teh barang rek nyebut 5 dirilakeun meusan. Mere waktu katawanan pikeun mikir. Tapi tawanan kalah beuki tagiwur hatena, leuwih bingung leuwih sieun beungeutna sepa. Kesang tiis nyorolok tungtungna Kalabiru tepi ka 5 milangna. Pok ngomong bari nepak dada. Aing tarang ngaletak ciduh. Janji nu geus kedal pasti bakal dijalankeun. Ulah nyebut dalang geus gai. Nabongan sia nu hayang modar sabab ditanya teu nemalan. Ampun abdi anu, ampun. Eta tawanan tepi ka ceurik Cipanona ngemeng nyebut ampun sababaraha kali. Tapi ku Kalabiru teu didenge. Kalah ret ka Mang Sarpan. Mang Sarpan, asupkeun kana liang. Sina hees di dinya. Mangga Gusti. Cek Mang Sarpan terus nyakal pepeuteyan tawanan. Terus dibawa ka hiji tempat gok kana gawir nu luhurna kira-kira 4 meter. Dina gawir aya liang guha, make panto ku papan jati. Brai panto dibuka terus beungeut tawanan diasupkeun ka jero liang, sina sidikeun heula kanu aya di jero guha. Barang bus koceak tawanan teh ngajerit beungeutna sepa. Sakujur awak ngageter, kesang tiis mani ngucur. Nah siapa yang ngajerit pek pilih, mending wak coba laka atau mending hees di jero guha. Cek Mang Sarpan, bari nyekalan punuk prajurit. Aduh, ampun Gusti, ampun, andina dan hirupan. Kaulah mah teu bisa ngahirupan. Lalai nu kawasa, bisa sote ngabinasa. Gitu ge gumantung kana parentah. Ampura we, da kaulah mangandar mah ngajalankeun parentah. Ceuk Mang Sarpan bari mureleng ka eta tawanan.
Keur kitu Gero Kalabiru ngagorowo. Sarbon, ontong diajak ngomong. Geus beak waktuna hayo asupkeun ka guha. Keun sina hae di dinya, sina jadi parab si belang. Ceuk Kalabiru bari molotot. Mang Sarpan sieuneun mitra. Ngadenge nu nyentak mah teu ngomong deui kapaksa tawanan dijongklokeun kana liang guha. Ngoceak satarikna dasar di jero guha atuh mani agem handaruan. Amun cenah jep jempe teu kadenge deui sorana. Tayohna mah langsung kapaehan. Sabab teu kuat kusieun lantaran di jero guha teh aya orai walang mangpuluh-puluh. Tapi kapabeulit bakat kuloba mangkaning tara diparab ngahaja sina laparin. Mitra kaum dangu, Mang Sarpan ngalenyap hatena. Kumanehna kacipta pasti tawanan teh langsung pada macokan ku orai lapar anu sakitu matihna. Peurahna lain lawaneun. Brug panto ditutupkeun deui geus kitu Mang Sarpan nyampeurkeun deui ka Kalabiru nu ngabadega nulak canggeng. Tah ayeuna hayu urang hadeus ka Kanjeng Raja. Aya hiji hal anu kudu disabalakeun. Ceuk Kalabiru terus lempang pangheulana balik deui ka karaton. Ngadeus ka Raja Kalahideung. Bring sararea nuturkeun dina masing-masing hatena ngarasa keueung. Mangkeungkeun katawanan nu diasupkeun kana guha orai welang. Baranggo kahareupeun Kalahideung langsung nyawalakeun eta kajadian. Putusanana sararea kudu caringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket, siap sadia pikeun ngajaga keamanan nagara. Paman Patih, pikeun ngajaga keamanan nagara, prajurit kudu dibahanan pakarang sacukupna. Sakulantaran kitu, agi walangi parentahkeun supaya digawe beurang beuting, sebenang eureun mun pangabutuhan kajumbonan. Kaduana, kumpulkeun kekuatan rakyat parentahkeun sangkan siap sadia beurang jeung beuting di mana dibutuhkeun. Teu meunang aya nu baha, kabeh kudu nurut kana parentah. Prakahan nu teu sadia ka kaula ulah ditanya deui langsung. Tibatan ngaruksak mah mending tibanan hukuman bati pikeun ngalaksanakeun di parentah di kaula. Kaula mercayakeun ka Paman Patih Kalabiru. Jauh timalan, unyuk sumaha Gusti. Jawab Patih Kalabiru bari batuk. Terusnya mah manehna siap pikeun ngajalankeun parentah raja. Batuk mamangbarna mitra bakatku sumanget teuing. Atuh geus kitu mah terus ngatur siasat kumaha carana supaya nagara aman. Prajurit teh dibagi tugas nu ngajaga di jero nagara, nu ngawaskeun tapel wates, aya oge nu ditugaskeun pikeun jadi mata-mata. Geus kitu mah burber ka posna masing-masing. Sabab nagara dianggap genting bisi isuk jaganing geto datang serangan musuh, utamana ti pihak Braja Geni anu prajuritna geus dihukum pati. Oge teu mustahil mun ti pihak Jakabumi ge datang narajang ngajorag rek ngamankeun nagri Cempala. Cagtuna nu keur tatan-tatan. Mitra kaum dangu, kacaturkeun prajurit Braja Geni nu luncat ka walungan teh. Sanyana manehna teh teu paeh, tapi boga keahlian saeutik dina hal teuleum. Sabab bapana jadi palika sarta sok kapake ku raja, atuh pangabisana dina urusan teuleum jadi pitulung nu hade pikeun dirina.
Sanggeus rada lila aya di dasar walungan, manehna muncung hula launan, ari lol sirahna terus luak liuk, tetela aman teu aya musuh nu nyurigakeun. Salamet aing ya, kudu buru-buru balik ka nagara, ngabejaan kadunungan, desa soran gawat ya. Pokna bari terus mancat kana gawir, teu wudu rada hese. Sabab leungeunna di talian keneh teu bisa muntang, teu bisa ngeuming, ukur ngandalkeun tanaga suku. Tapi ari kalahkeun ku hantem di akalan, sanajan bari jeung lalenyapan hate bisi tiguling deui, akhirna mah bisa hanyat ka darat kalayan salamet. Eta prajurit ngarenghap narik napas panjang, pakaian jali brek, buukna rancucut, kumaha ngalaan tali, tapi ya geus salamet ieu tali mah mangkewe lah. Pokna bari terus kukurusukan kanu bala, ngahaja neangan nu bunyi ngarah aman, bisi kapanggih ku musuh. Kalacat kana gawir gulusur mundur deui, hararese da leungeun teu bisa ngeuming, atuh pakaian nu baseuh teh jadi kalotor ku taneuh, karayap naek deui pikeun muntang, kapaksa ngagunakeun huntu, ngegel tangkal jarong kalayan ati-ati, nya akhirna bisa ngaliwatan gawir. Terus ngurubut ka kebon eurih, leumpangna dongko bari teu weleh luak liuk. Beuki lila beuki jauh ti walungan, angin ngahiliwir ngendageun pucuk eurih jeung saliara, ting aroya gelir gugupay, manuk recet di sarada patemalan jeung baturna. Tekung si lila gok kamumungang, reg manehna teh eureun heula napas ngahegak, kesang mimiti bijil, kulit geus tuhur, beungeutna karasa rarengkeng, ngan pakaian baseuh keneh teu ngareunah karasana kareunang asa arateul. Dasar keur mujur ret kalaneuh, breh aya nu keur ngarit hiji budak make baju kutung, sirahna teh gunul, ngarit bari kakawihan, ari laguna sakapanggih, dapon ngeunah kana hate we. Lakadalah geuning aya nu keur ngarit, yakeun sia rek dipentaan tulung ku aing mah. Ceuk gerentes hatena eta prajurit, terus nyampeurkeun kanu keur ngarit geus tepi pok ngomong, Jang, coba tempo akang ge ulah leuwas, da moal naon-naon tempo ieu. Pokna bari neuteub nangtung ajeg leungeun ka tukang, teu ditemongkeun nu ditalian teh bisi budak curiga. Budak teh cengkat, ret ka eta prajurit tarangna kerung, panona molohok. Akang teh saha kunaon mani kalotor Kang? Akang teh prajurit nagri Cempala Jang, tuh dilaneu tas kelut jeung garong grot anu sok ngaganggu rakyat. Akang cilaka di talian jeung ditalikung ku tamang. Cik turungan, engke ujang diangkat jadi patih ku akang. Mitra, dasar budak kampung, aduh, anu pagaweanana ukur ngarit, diomongan kitu teh percaya we, teu loba tatanya, katara beungeutna marah may atoh, asa manggih milik jung nangtung. Kumaha nulunganana Kang? Tamang nu nalian leungeun akang, keureut ku arit. Cek prajurit bari nu Kang nemongkeun leungeunna anu ditalian. Mangga asalnya we abdi diangkat jadi patihnya Kangnya. Hitang tuwe, sabab nu gede jasa kudu menang hadiah. Mitra, atuh teu talangke budak teh tuluy ngeureut tamang anu nalian leungeun prajurit. Mani ati-ati da bisi ngeureut leungeunna. Akhirna porosot lesot, tamang murag plong hate prajurit teh ngemplong, asa teu tulus digantung, bakat kulugina hate. Ari budak tukang ngarit teh seuri, kumanehna geus kabayangkeun kumaha senangna anu jadi patih. Kiraha abdi jadi patih Kang. Cek eta budak bari neuteub, sabar heula paman patih, kaulah yang ki heula yeuh lah geus berat ka hareup. Cek prajurit terus nyang hareup kanu bala,
ditenyokeun ku budak bari olohok tekung silila prajurit teh malik deui bari menerkeun calana. Pok nanya dari anaker sahangaran. Sahi, Jawabna tanes. Di mana lemur matuh Banjar Karang Pamidangan. lemur jamu desa soran. Atuh wauh jeung kewusorannya. Tentenan saur pun bapa mah kakewusoran teh pernah ua ngan teu ngaku ka abdi mah pedah eta meureun anak nu miskin meureun nu matak abdi teh hayang jadi patih lah ngarah di aku dulur. Karunya teuing atuh cek prajurit bari kerung ibu. Padahal hatena mah rada ngalenyap sabab eta budak teh wauh jeung kuwusoran. Mun kitu carana dina hiji mangsa mah eta budak teh bakal bebeja ka kuwusoran. Yen manehna nulungan prajurit nu ditalian ku tamang. Atuh lapur moal aman tinang tu bakal aya buntutan sarta manehna bakal dibeberik diteangan nu akhirna bakal nyelakakeun ka Braja Geni. Renghap manehna narik napas jero mikir sajeroning hati kudu kumaha carana ka budak harunya, tapi lamun dihirupan bisi matak jadi mamala. Dasahanteuna budak teh bakal ara teu biwir hayang sagala bebeja. Iraha abdi diangkat jadi patih neng naon? Cager hanya kal mitra kabujeng neng nong rupina cekap dugi ka dieu heula kangge dinten ayeuna. Insyaallah enjing diteraskeun. Hapunten samudaya kalapatan, nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.